Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsani. Al-haditsus tsani. Ari hadis anu kadua. Ari hadis anu kadua. An Ibnu Mas'ud. An Ibnu Mas'ud. Radhiyallahu ta'ala. Radhiyallahu ta'ala. Anhu. Katampi. Ti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud. Mugi Allah mikaridho. Mugi Allah mikaridho. Ka anjeunna. Qala. Nyarios. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngadawuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-fajiru. Ari jalmi anu doraka. Ar-raji. Anu ngarepkeun. Rahmatallahi ta'ala. Kana rahmat Allah ta'ala. Aqrabu. Eta langkung caket. Ilallahi ta'ala. Ka Allah ta'ala. Minal abidi. Tijalmi ahli ibadah. Al-muqniti. Anu putus asa. Tina rahmat Allah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat. Ieu hadis ngeunaan jalmi-jalmi anu doraka. Jalmi teu sadayana tiasa ngalaksanakeun amal soleh tapi dina hiji waktu jalmi sok midamal amal sarah. Di mana urang migawe amal soleh maka eta amal soleh sing ikhlas ngamidamalna. Di mana-mana urang sadayana midamal amal awon seueur midamal awon tong putus asa kana rahmat Allah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ta eta doana teh. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina. Nun Gusti Allah pangampunten salira langkung luas tibatan dosa abdi sadaya. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmat salila nu diharap-harap tibatan amal abdi sadaya. Janten amal urang sadaya nate kangge ngahontal rahmat Allah. Sok sanaos urang amal urang hengker tapi tetap urang hoyong kenging rahmat Allah. Tah di mana jalmi midamal amal dosa, jalmi anu loba doraka leuwih hade anu udag-udag rahmat Allah, anu ngarep-ngarep rahmat Allah. Itu leuwih caket ka Gusti Allah tibatan jalmi anu ahli ibadah bari putus asa tina rahmat Allah. Gitu. Janten jalmi anu seueur dosa ulah putus asa nu seueur midamal tina rahmat Allah. Di surat Al-Jumu'ah disebutkeun ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Hei jalmi-jalmi nutos salawara nutos seueur ngalapan batas kana dina sorangan nya seueur midamal dosa ulah putus asa kana rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah bakal ngampuneun dosa urang sadayana. Tapi jalmi anu seueur midamal dosa ka tong putus asa tiba kana rahmat Allah. Jalmi anu loraka teu putus asa kana rahmat Allah langkung caket ka Allah tibatan jalmi ahli ibadah anu putus asa tina rahmat Allah. Itu aya hikayat jadi sebatkeun dua hikayat. Hikayat nu hiji katampi Abu Hurairah aya jalmi ahli ibadah getol ibadahna teh ka Gusti Allah
tapi anjeunna putus asa kana rahmat Allah. Dina hiji waktos eta jalmi ku Allah teh dina poe kiamah eta jalmi nyungkeun ka Gusti Allah. Gusti, mana cenah amal abdi? Mana pitempateun abdi? Kumaha sareng Allah teh? Tuh anjeun mah dina neraka. Pan abdi teh getol ibadah, abdi getol salat, abdi getol puasa, abdi getol sedekah, abdi segala amal ibadah dipapai ku eta jalmi. Ya hidup ibadah fil ibadah. Sungguh-sungguh dina ibadah. Saur Allah kumaha? Tuh pitempateun anjeun dina neraka, gitu. Naon sababna? Sabab anjeun putus asa kana rahmat Allah. Anjeun ngarep-ngarep rahmat tinu jadi makhluk. Anjeun ngarep-ngarep rahmat hanyaah tinu jadi makhluk. Di mana aya pamimpin bageur ka anjeun, anjeun poho ka kami ka Allah. Ya. Di mana aya nu beunghar, anjeun nyaah anu beunghar, poho ka kami ka Gusti Allah. Mun teu aya jalmi beunghar, mun teu pamimpin nu deukeut ka urang, maka tah eta teh ngakibatkeun kana tebihna rahmat Allah. Maka Allah baik anjeun asup kana neraka kulantaran anjeun putus asa kana rahmat Allah. Aya sabalerna dina eta hikayat. Aya di jalmi deui di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihissalam mah aya jalmi nu seueur midamel dosa. Dugikeun ku seueur-seueur midamel dosa ngantunkeunana ku eta jalmi ku sadayana masyarakat di jauhan. Kumargi seueur dorakana eta jalmi teh. Nah di waktos eta jalmi ngantunkeun ku masyarakat teu aya diurus, teu disolatan, teu dikapanan, bahkan teu dikupurkeun, disimpan dina tempat sampah eta jalmi teh. Nah akhirna Allah ngutus ka Kangjeng Nabi Musa. Musa di kampung anu aya hiji kakasih kami saur Allah teh. Disebatkeun alamatna ku Allah teh di tempatna jiku anjeun longok ku anjeun kuburkeun sabab manehna teh keur aya dina tempat sampah. Nah Kanjeng Nabi Musa pas naroskeun ka tempat di dieu aya kakasih Allah. Anu kieu ciri-ciri-cirina ceuk eta masyarakat Nabi Musa dia mah sanes kakasih Allah. Eta jalmi teh jalmi seueur dosa. Di mana tempatna? Tuh di ditu. Eueuh nu merasa acan aya di tempat sampah. Nah, nalika ditinggal di tempat sampah leres, jalmi eta di tempat sampah. Tapi eta jalmi nu aya dina tempat sampah teh ku Allah disebut kakasih kami. Kakasih kaula saur Allah teh. Aneh. Jalmi seueur dorakana, tapi ku Allah diangkat wali Allah. Ternyata dina eta jalmi satacan ngantunkeunana saur dina ditaroskeun kanu janten istrina. Non sababna ieu jalmi si akang dugikeun ma digelaran waliullah. Margi eta jalmi sada acan ngantunkeunana anjeunna dina manehna muningakeun hiji munian anjeunna teh qala Allah ta'ala lama danat wafatuhu ya rabbi anta ta'lamu minni inni kuntu arata ma'asi. Gusti salira terang abdi teh midamel maksiat. Tapi abdi teh benu kana maksiat. Abdi teh hoyong nama taat tapi abdi teh teu tiasa ngalaksanakeun taat Gusti. Abdi masih keneh kaganggu ku hawa nafsu anu agoda urang di kana ngalaksanakeun maksiat. Abdi kaganggu ku hawa nafsu abdi. Abdi kaganggu ku lingkungan gaul abdi. Abdi kaganggu ku iblis anu teras-terasan nagoda ka abdi. Saurang teh jalmi teh. Tapi abdi hoyong midamel taat. Dina hartosan lamun urang keur tiasa maksiat eta jalmi dugeun ulah dugikeun mikaresep cicing dina kamaksiatan.
Kadah alif cicing dina kamaksiatan eta jalmi teh lain hayang mung cicing dina kamaksiatan teh abdi teh hoyong to ate papit hese kaluar tina lingkaran setan teh Gusti sesah abdi hayang kaluar tina lingkaran setan teh numawi Gusti hapunten abdi sesah kaluar tina lingkaran setan ieu numawi jalmi hoyong lepas tina taat teh lepas tina kamaksiatan teh hese kana taat teh numawi upami teu aya hidayah di Gusti Allah anu agung pisan moal tiasa kaluar we urang ngalawarakan urang hayang midamel kamaksiatan saeutik sabab kaluar tina kamaksiatan teh hese kana taatan bujeng kaluar tina kamaksiatan hayang ningkatkeun taat ge hese urang nu asalna salat duha hayang ningkatkeun amal hayang salat duha hese urang anu asalna tara salat rawatib hayang ningkatkeun salat rawatib hese eta teh urang nu asalna tara puasa Senin Kemis hayang biasa Senin Kemis hese urang asalna hayang nu tara maca Quran hayang maca Quran hese eta jami tukang maksiat hayang kaluar tina kamaksiatan sesah nah eta nyungkeun ka Gusti Allah Gusti hapunten abdi sacan ngantunkeun teh wah Allah diapunten eta jami nu kadua eta jami ngadua ka Gusti Allah nun Gusti salira terang abdi teh tukang maksiat abdi aya dina tempat-tempat jalmi nu fasik tapi abdi sanesna mah hoyong sasarengan jeung jalmi-jalmi nu saleh ngan sesah Gusti abdi mika cinta tempat anu saleh tibatan tempat-tempat anu doraka ieu ngan abdi teu tiasa Gusti kaluar tina tempat-tempat sapertos ieu mugi Gusti ngapunten kana kain abdi sapertos kieu tah kaluar tina tempat-tempat awon teh sesah batak jami nu aya di tempat awon enggal nyungkeun ka Gusti Allah hayang disalametkeun di tempat-tempat anu awon nu katilu eta jami ngadua ka Gusti Allah Gusti salira terang tibatan abdi saenyanya jalmi soleh leuwih dipika cinta ku abdi tinimbang jelma-jelma anu toleh jalmi anu toleh teh jalmi nu mina maksiat upami aya jalmi anu soleh nyungkeun ka abdi pangabutuh jeung jalmi anu toleh maka abdi mayunkeun jalmi anu soleh nah eta kautamana teh jadi jalmi eta jalmi kautama merhatikeun ngahargaan jalmi anu soleh tibatan jalmi anu teu soleh bahkan dina sapali hadis sebatkeun lamun urang ngahargaan jelema kulantaran hartana jeung jabatanana maka sapertilu agamana geus leungit urang lamun ngahargaan jelema kulantaran hartana tapi jabatanana leungit tapi lamun urang ngahargaan jelema kulantaran kasolehanana maka urang bakal ngangkat derajat urang sadayana mata urang lamun dek ngahargaan jelema ulah kulantaran derajatna jalmi ngaos rentan ayeuna mah ninggal teh penghargaan ka jalmi-jalmi anu soleh ninggal ngiring ngaos mun teh mah kiyaina ustadna make mobil alus cium tanganna 2 kali tapi lamun ajenganna make ojek teu dihargaan kadang-kadang teu ningali elmuna teu ditingali kasolehanna non tingali mobilna lamun nu sumpingna teh gaduh bumi nu agreng pasantren nu agreng dicium tangan, dihargaan. Tapi lamun biasa-biasa teu dihargaan. Sapertilu agamana jalmi lamun ngahargaan kepada jalmi kulantaran harta jeung marta jeung pangkatna ku Allah leungit tah sapertilu agama. Tapi mun teh mah urang ngahargaan jalmi kulantaran ilmu jeung kasolehanana maka nambahan iman urang sadayana. Tah, ieu jalmi teh merhatoskeun jalmi seueur dosa teh. Abdi mah merhatoskeun kasolehan jalmi soleh. Nah enak kumaha dihapunten dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Tah nemawi nalika urang seueur midamel dosa ulah putus asa tina rahmat Allah. Maka doa anu tadi Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.